Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu sareng ari maqalah anu kasalapan dina kitab Nasaihul Ibad bab sulasi. Qala eta parantos ngadauh saha Jibrilu alaihi salam, malak Jibril alaihi salam. Saur malak Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish pek anjeun geura hirup di alam dunia ieu masyikta kana ngalakonan perkara-perkara anu ku anjeun dipikahayang. Fa innaka mayyitun karna sanyana anjeun eta bakal maut. Li anna akhiral hayyi karna sanyana akhir tina kehidupan di alam dunia ieu mayyitun eta teh maut. Wahbib sareng pek anjeun geura mika cinta man ka jalma syikta anu ku anjeun dipikahayang. Fa innaka karna sanyana anjeun mufariquhu eta bakal papisah jeung eta si man. Ae mufariqu tegasna anu bakal papisah man ka jalma syikta anu karep anjeun bil mauti kalawan sabab maut. Wa mal sareng pek anjeun migawe masyita kana perkara anu karep anjeun. Fa innaka karna sanyana anjeun majziyun eta bakal dibales bihi kalawan sabab itu mah. Li annal ibada karna sanyana nari pirang-pirang hamba majziyun eta pirang-pirang anu bakal dibales bi a'malihim kalawan pirang-pirang amalna itu ibad. In khairan lamun aya amalna eta alus fa khairun maka ari balesanna oge bakal alus. Wa in syarron sareng lamun aya amalna eta si hamba tia goreng pasyarun maka dibalesanana eta teh goreng. Alhamdulillah kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala sim abdi masih kene tiasa ngalajengkeun ieu hanca Nasaihul Ibad saparantosna sasasih langkung katunda teu ngupload ka ieu YouTube. Ari di majlis taklim di masjid alhamdulillah dikeureuh bae saeutik-saeutik. Ngan ari ngupload ka YouTube teh makin dieu asa makin wegah. Nu jelas nama makin isin ku para subscriber. Ternyata geninganan subscriber Kang Herman teh seseueurna sanes jalmi biasa, tapi jalmi ahli ilmu hungkul nu matak ya Allah ya Rabbi makin dieu teh makin isin saleresna mangupload video pangaosan teh. Malahan makamari hampir bae dihapus ieu channel teh. Margi sim abdi ngarumasakeun pisan jalmi anu kacida bodona sareng teu acan pantes berbicara di hadapan jalmi anu seueur. Sok sieu loba salahna daripada benerna. Ngan atuh pamudah-mudahan cariosan abdi sing aya dina ridho sareng bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sok sanaos ieu cariosan kaluarna ti jalmi anu bodoh sing ageng manfaatna khususna pikeun abdi umumna pikeun sahabai anu keur sangupingkeun kana ieu rekaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajma'in.
saparantosna musannif rahimahullahu ta'ala ngadugikeun hadis anu sakitu panjang lebarna dina maqalah anu kadalapan anu inti nama eta hadis teh ngadugikeun ngainformasikeun ka urang sadayana tentang tilu perkara anu bakal nyalametkeun, tilu perkara anu bakal ngahancurkeun, tilu perkara anu bisa naikkeun derajat seseorang di surga, sareng tilu perkara anu bisa nebus kesalahan atanapi dosa. Atuh salajengna musannif dina maqalah anu kasalapan ieu bakal nyarioskeun tentang cariosan malak Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana inti nama ieu teh ditujukeun pikeun seluruh umat Kangjeng Nabi, terutama umat Kangjeng Nabi anu hese diberi nasihat, hese diberi papatah, hirupna embung diatur ku agama, malah sabalikna milih ridho daek keneh diatur ku hawa nafsu. Tumatak saur malak Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Baik anjeun geura hirup di alam dunia ieu sakumaha sakahayang anjeun, rek kitu rek ieu ge sabada teuing, rek salat heug henteu ge kajeun, rek ngaji pek embung ge sabada teuing. Tapi inget fa innaka mayyitun, anjeun teh bakal maut, li anna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir dina kehidupan ieu adalah kematian. Masya Allah, upami seuk direnungkeun ieu maqalah anu kasalapan, mungkin bae tujuan musannif nyimpen ieu hadis, nyimpen ieu cariosan malak Jibril di maqalah anu kasalapan teh seolah-olah ingin mengingatkan ka urang kabehan, seolah-olah ieu musannif teh nyarita kieu, ieu Herman, hadis tentang tilu perkara anu bakal bisa nyalametkeun ka anjeun geus ditepikeun ku kaula. Nya kitu deui tentang tilu perkara anu bakal nyilakakeun ka anjeun geus disampaikeun ku kaula. Nya kitu deui tilu perkara anu bakal naikkeun derajat anjeun di surga geus ditepikeun. Bahkan tilu perkara anu bisa nebus dosa-dosa anjeun ge geus ditepikeun ku kaula dina maqalah anu kadalapan. Ayeuna pek tinggal pilih ku anjeun perkara anu mana anu ku anjeun bakal dilaksanakeun. Silahkan pilih sesuai dengan kahayang anjeun, silahkan pilih sesuai dengan selera anjeun. Ngan sing inget Herman, fa innaka mayyitun, anjeun teh bakal maut. Bahkan wahbib pek ku anjeun geura cintai, man syi'ta, apapun anu ku anjeun dipikaresep. Tapi satu hal anu perlu pisan ku urang diingat, fa innaka mufariquhu, kisah cinta seorang manusia akan dipisahkan oleh maut. Cintaku padamu wahai para subscriber akan dipisahkan oleh kematian. Cinta seorang istri ka suami akan terpisahkan oleh kematian. Nya kitu deui cinta orang tua ka anak-anakna akan dipisahkan oleh kematian. Sedangkan berpisah dengan yang kita cintai adalah sesuatu yang menyakitkan. Maka semakin banyak perkara yang kita cintai di dunia ini akan semakin memberatkan kita saat kematian. Masya Allah, iyalah anu kudu diingat ke urang. Ulah loba teuing karesep di alam dunia ieu sebab bakal ngaberatkeun urang ketika kematian. Kusabab kitu cintailah perkara-perkara anu bisa membuahkan kebahagiaan untuk akhirat urang, dan hindarilah sebisa mungkin mencintai perkara-perkara anu bakal nimbulkeun penyesalan dan kesengsaraan di akhirat. Mana perkara anu bakal nimbulkeun kebahagiaan di akhirat teh?
nyaeta sakabeh perkara anu dipikaridho ku Allah sareng ku Rasulna. Lumatak urang ti ayeuna kudu berusaha mencintai perkara-perkara anu dipikaridho ku Allah. Upami urang tos mampu mencintai apapun anu dipikaridho ku Allah sareng ku Rasulna, maka kebahagiaan akan segera menjemput di saat kita kembali ke alam akhirat. Bahkan di jero kubur ge moal diantep ngeringkuk sorangan, moal diantep ngagogolir sorangan di jero kubur ge, akan tetapi justru akan ditemani oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha geuning pernah dikisahkeun dina kitab Daqaiqul Akhbar dina bab anu kasalapan fi dzikrin nidai. Di akhir eta bab dicarioskeun betapa nyaaheunana Allah ka hamba-hambana, sehingga dicarioskeun dina eta bab wa idza adbaron nasu anhu, tatkala sakabeh jalma-jalma ararindit ninggalkeun si mayit ngagogoler sorangan di jero kubur, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala nyarios, ya abdi, wahai hamba kaula, bakita faridan wahidan, ayeuna mah anjeun ngagogoler nangkarak bengkang di jero kubur sosoranganan, eueuh anu daekeun ngabaturan ka anjeun. Wa taraku ka fi tulmatil qabri, jeung kabeh oge naringgalkeun anjeun sosoranganan di jero kubur anu poek. Tong boro deungeun-deungeun, tong boro batur, yeuh pamajikan anjeun oge anu sakitu cintana ka anjeun, embung maturan anjeun di alam kubur. Ya kitu deui anak anu diusap-usap unggal poe, anu dipikanyaah unggal poe, sarua bae embung maturan anjeun di jero kubur. Wa qad asaitani, sedengkeun sungguh anjeun telah berbuat maksiat ka kaula, li ajlihim, karena ngabelaan maranehanana. Anjeun wani berbuat maksiat ka kaula demi ngabelaan harta anjeun, anjeun berbuat maksiat kaula demi ngabelaan jabatan anjeun, walizaujati wal waladi, bahkan anjeun rela berbuat maksiat dalam dunia demi ngabelaan anak istri anjeun. Wa ana, sareng ari kaula saur Allah, arhamukal yauma, eta lebih mencintai anjeun, lebih menyayangi anjeun dina poe ieu, nyaeta dina waktu anjeun sosoranganan di jero kubur, rahmatan, dengan cara memberikan rahmat kepada anjeun, dengan cara memberikan kasih sayang ke anjeun di saat orang-orang lain meninggalkan anjeun. Kaula ieu anu memberikan kasih sayang ke anjeun dina poe ieu. Bahkan akulah yang paling menyayangimu di hari ini, saur Allah. Masya Allah, rahmatan yata'ajjabu minhal khalaid, dengan cara memberikan rahmat yang membuat kagum makhluk-makhluk anu lain. Iyalah harapan urang anu paling besar, nyaeta urang bisa hidup di alam dunia dan di akhirat ditemani dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menyatakan kepada hamba-hambana, wa ana arhamukal yauma rahmatan yata'ajjabu minhal khalaik, akulah yang paling menyayangimu di hari ini dengan cara memberikan rahmat, dengan cara memberikan kasih sayang yang membuat takjub, yang membuat kagum seluruh makhluk dengan rahmat yang kuberikan pada hari ini. Wa ana, sareng ari kaula saur Allah, asfaku, eta lebih mengasihi, lebih mikanyaah, alaika ka anjeun, wahai hamba kaula, minal walidati biwaladiha, daripada seorang ibu kanu jadi anakna. Masya Allah, tinggal orang berusaha sekuat tenaga ti ayeuna,
supaya orang benar-benar menjadi hamba Allah demi mendapatkan kasih sayang Allah anu sempurna di dunia bahkan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kalawan berkah wasilahna urang rajin ngupingkeun sareng maoskeun ieu kitab Nasaihul Ibad, nyaeta nasihat-nasihat pikeun hamba Allah. Pemudah-mudahan sing janten sabab wasilah urang sadayana dijantenkeun sebagai hamba-hamba Allah anu bakal bisa mendapatkan kasih sayang Allah yang sempurna di alam dunia dugi ke akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.